ketika orang nele tsunami Aceh teh hargaan segala rupa manusia nararumpuk ratusan ribu kitu keneh mobil sing gulimpang menang meuli kamari nah saya capek menang isuk-isuk datang ke sore saya ngabelaan hayang meuli mobil henteu ibadah ka Gusti Allah bahkan menang korupsi dan gulimpang bae istana imah anu 2 tingkat 3 tingkat anu nang hese capek luar biasa neangan-anak ketika datang tsunami berbeg nilean sama sekali tanah dan lain sebagainya kabeh ku mata orang jelema kabeh ning nilai ternyata awak jabatan tahta kerajaan wanita kabeh digusur ku tsunami kabeh ku urang nilai ya Gusti Allah bejakan Muhammad ketika masyarakat terurut karena aturan-aturan Al-Quranul Karim kuari dulu umat nu baheula ketika Nabi na instruksi kemudian masyarakat teluturkeun ka Nabi na dulu umat Kangjeng Nabi Lut dibalikeun dulu umat Kanjeng Nabi Nuh alaihi salam ketika tadurut ke Kanjeng Nabi Nuh dikeram dulu umat nu baheula Kanjeng Nabi Yunus ketika Kanjeng Nabi Yunus diusir ku masyarakat Ninawa di Irak manehana teu sabar berangkat jana ke Yordania ieu di Ninawa disiksa ku Gusti Allah berbagai umat nabi-nabi nu baheula nu teu nurut kana wahyu disaiksa bejakeun Muhammad wa kam min qaryatin ahlakna loba pisan kampung-kampung daerah-daerah negara-negara ahlakna anu ku kaula dihancurkeun umat-umatna ahli-ahli Korea anu dihancurkeun nu dibalikeun nu dikirim nu dikiriman bangkong nu dikiriman rembetuk nu dikiriman simet nu dikiriman berbagai-bagai siksa anu datang nafajah basuna bayatan kadang-kadang mah didatangkeunana siksa teh tengah peuting keur mejehna harares auna auhum ilun atawa berang keur mejehna istirahat wayah kaya lulah tengah poe model ahli ibadah mapan setengah 12 teh teh waktu kaya lulah di jam setengah 12 datang ke jam 12 di jam setengah 12 teh waktu kaya lulah istirahat nyata teh menenangkeun pikiran eta mandeg sare atawa endeg teu jang persiapan peuting tahajud ka Gusti Allah anu ti jam 11 bae ngonci nyana teh istirahat eta ngaranna waktu kaya lulah kadang-kadang cek Gusti Allah ku aing didatangkeunana siksa teh peuting kadang-kadang mah tengah poe kasaksian ku urang kejadian tsunami Aceh datangna waktu urang keur ngaji isuk-isuk kejadian deui tsunami Pangandaran berang kejadian gempa bumi Yogyakarta berang apa ting kejadian deui Padang berang apa ting kejadian deui berbagai-bagai siksa Gusti Allah teh nu berang nu peuting cek Gusti Allah eta mah urusanna mah kumaha aing bae nu berang kumaha aing nu peuting kumaha aing nu jelas kabeh nu ku aing disiksa umat-umat nu baraheula teh eta teh nuturkeun kana wahyu nuturkeun kana wahyu nu disampaikeun ku nabi-nabina ku ari tinggal ceritana ketika urang kuari di umat Kangjeng Nabi urang dicaritakeun tuh deuleu umat Kangjeng Nabi Nuh tuh deuleu umat Kangjeng Nabi Lut tuh deuleu umat Kangjeng Nabi berbagai nabi jadikeun barometer jang umat Kangjeng Nabi urang umat anjeun Muhammad ulah datang ka disiksa seperti umat-umat nu baraheula tuturkeun atuh kuari mah Al-Qur'anul mejehlah di Indonesia disiksa lantaran teu daluturkeun Al-Qur'an kakak dipetikan bae ku Gusti Allah tsunamikeun Aceh kena kadeuleu ku kabehan
ketika orang nele tsunami Aceh teh hargaan segala rupa manusia nararumpuk ratusan ribu kitu keneh mobil sing gulimpang menang meuli kamari nang hese capek menang isuk-isuk datang ke sore saya ngabelaan hayang beli mobil henteu ibadah ka Gusti Allah bahkan menang korupsi dan lain gulimpang bae istana imah anu 2 tingkat 3 tingkat anu nang hese capek luar biasa neangan anak ketika datang tsunami berbeg nilean sama sekali tanah dan lain sebagainya kabeh ku mata urang jelema kabeh ning nilai ternyata awak jabatan tahta kerajaan wanita kabeh digusur ku tsunami kabeh ku urang nilaian nu bakal dibawa tanggung jawabnya di hareupeun Allah hanya sapoe 2 poe jelema merenung tentang nilaian horenganan dunia jeung makhluk kadieuna breg kembali deui balah leuwih acak-acakan lantaran di Aceh teh di dunia aya ganja anu terbesar di Indonesia adalah penghasil ganja Aceh eta heset darah di bae ganja teh di Aceh mah dipake nyayur segala diganjaan cak Allah itu mah barang haram pasantren kurang kumaha lobana kiai kurang kumaha lobana julukanana serambi Mekah tetapi masyarakatna di samping mengkonsumsi di samping ngajualan mengkonsumsi ala kadar saeutik sayur supaya sedap ala kadar sop supaya sedap dan lain sebagainya geus puguh nu ngararoko mah aki-aki ge geus kararieu bae molotot di Aceh mah kumaha mun keur ngarokok kieu teu bisa ditanya aya bah tolong orang Aceh goblok itu orang Aceh rak disunabikeun deui ku Gusti Allah 2 kali kunaon jadi kararieu negara-negara teh tah disiksa ku Gusti Allah jang itibar urang ye aya naon lega disiksa baheula galunggung keur kula di keresek di Garut kejadian lah galunggung poek isuk-isuk dek ngaji teh poek bae geus teu sinar sama sekali ngaji si kurudung ka ditu aju guru naga tu ieu teh ngaji tak ulah sieun sarua bae akhirna mah maraca yasin bae informasi bahwa galunggung bitu oh iya sapoe 2 poe rada lah berangkatlah ka ditu kabehan jeung guru marawa mie segala kupat dan lain sebagainya ninggal numpuk jelema di desa di musola di masjid wah mangkaning tah iya asal geus datang ka mangkaning bae guys jeung mangkanang maloba eta di ditu atuh ngaranna ge jelema nu di Jakarta di Bandung datang ka dinya numpuk di desa aya di musola aya di masjid aya geus beda pemikiran Pak anu ditumpukeun di ditu dijieunkeun kemah-kemah loba jelema lain deui aya nu nyokotan nu geulis bae Pak bawa ke Bandung bawa ke Jakarta nu geulis nu jore mah teh diurus bolon eta jelema bolon ai kula mah sakadar neuleuh doang mana nu geulis mana nu jore neuleuh doang atuh tah eta keur zaman galunggung tetep ngobrol lah guru didinya jeung tokoh terjata horeganan galunggung handap kabeh ka handap pagaweanana ngeriditkeun bang keliling teh lu pangheulana di ditu meneh dek jaritakeun teh guru teh nyelidikeun aya naon sih di Tasikmalaya datang ka pohara amat disiksa ku Gusti Allah kabeh santri kadar itu nyana mah ngobrol tah jeung tokoh jeung kiai jeung ngarobrol horenganan anu bangkeling Jakarta urang galunggung di Bandung urang galunggung ngeridikeun Bandung eta urang galunggung ujung-ujungna barang geus sababaraha tokoh ngobrol ti isuk datang ka sore kan kesjak guru teh disiksa ge atuh didinya horenganan teu nuturkeun Al-Qur'anul Karim kos gitulah bahkan kabelah dia lah nyerempet nu jualan di hotel Jakarta teh nu jualan apem urang galunggung apem apa nu jualan di Saritem urang galunggung nu jualan di Cipanas urang galunggung make jilbab rapih jasa jilbabna rapih jasa rapi jilbabna rapi boho Masya Allah horenganan jilbab dia dibujal kaluhur dibujal ka handap tidak pakai jilbab pantes cek guru disiksa ge horenganan sababaraha perbasiatan
anu vital aya di dinya ujung-ujungna pantes disiksa ge geus nyaho mah urang kerja nyaho mah Aceh teh kok disiksa dahsyat amat begitu nyaho pantas soregana dunia ieu dunia penyuplai paling tinggi ganja Aceh masuklah Jakarta kok aman sih tenang rahasia teman kok kiai teh kebarang harang kok bisa aman tenang aing pernah jadi polisi pun kalem kamu kos itu ulah nih kakarak ganja ti Aceh ke Jakarta ke Bandung ke Surabaya opium terkenal dunia di Afghanistan terbesar sadunia luar biasa asup ke Jakarta di kumaha asup emang negara urang mau polisian hehe panaing pernah jadi kapolda baheula he apa sia teh nyaho kitu he apa nih urang Banten ge sia mah emang kumaha sih lalakonna ulah ngomong nana hei iya negara badak satungtung negara urang kos kieu moal beres boh jadi caritakeun soal pamalingan di jero penjara masih kena bisa maling kok kiai nyaho panaing baheula jadi polisi di dieu udah sok buka-buka keun aib cenah kiai lain aib teh mah geus rahasia umum kabehan nyaho jelemana tangkep asupkeun ke penjara asup ka dinya polisi dan atur strategi jelemana ngaringkuk ngarokok di ASEAN maling anak buahna di luar jalan terus udah sok kitu kiai na duit tangkep deuk dahauna teh emang kos kitu sih emang kos kitu geus bae mah keur carita doang nah badak ieu keur carita teh nuturkeun Al-Qur'anul Karim di ulah tenang-tenang itu Aceh di ditu gitu Pangandaran disunamikeun kemudian di Jogja kuari korban Jogja ge anu eueuh sukuan anu eueuh ceulian anu mataan anu dingle dan lain sebagainya kok teh dijadikeun itibar sih Sukabumi anu henteu bisa diangkat di Sukabumi Cianjur sabaraha urang gitu keneh anu di Padang nu terus bae datang ka kuari di hese atuh nyokot tadi kumaha sabaraha puluh jelema ratus jelema siksa Allah akibatna teu make kana aturan Allah subhanahu diancam ku Gusti Allah tak matak ieu Muhammad bedakeun tuturkeun wahyu tuturkeun Al-Qur'an ketika teu nuturkeun wahyu nuturkeun setan-setan nu teu make Al-Qur'anul Karim bejakeun umat nu baheula ge disiksa di sabaraha negara nu ku aing disiksa bejakeun Muhammad di sabaraha lemur nu disiksa bejakeun Muhammad sabaraha daerah nu disiksa wa kam min qaryatin ahlakna ambalaya negara lembur kota daerah kampung disiksa ku Gusti Allah akibatna teu nuturkeun kana wahyu Allah subhanahu wa ta'ala ulah kaget kalau mau dicitra dibalikeun cara Kangjeng Nabi Nuh napa jalan Kangjeng Nabi Lut liwat kadinya waduh tukang jagung antingna gede weh nu mabok digotong ti Citra dibawa ke pasar Kemis awewe mangkaning diiringkeun ku opatan eta saha mabok di mana mabok di Citra urang mana urang kecamatan pasar Kemis kok kieu nyaho pan aing jadi serse sia masuk kararese jasa nyaho urang ketos digotong awewe mangkaning kunaon ieu mabok di mana mabokna Citra urang rimpak mabok di mana mabokna Puri sia tah Puri mah lain Cilongok tah Lampung ieu mah kenyataan di kumaha itu bisa menghelak orang geus puguh nu di SMS Tangerang mah nu Semarekon dan lain sebagainya didinya beulieuna aya didinya marabokna aya timimi nu manu sagede curug datang ka nu sagede awak aya didinya botolna jeban kieu emang nyaho panaing serse sama rasa amat sih ada kuat ieu keur carita kejahatan nu dikirim ti Jawa Tengah minuman datang ke pasar Kemis didirigenan minuman teh henteu make botol asupkeun ka plastik jual emang aing teh nyaho jadi serse
Di mana cenah kita pengkolan teh di dia teh. Di mana deh tuh kebun kelapa tuh cai nyaho. Biangna di mana? Di dia hiji, di Citra hiji. Ajupan kiai itu, iya masuk kiai. Ikir teu pakai Al-Qur'anul Karim. Aju polisi jangan atuh aing bae ge lain polisi jangan tuh ngomongnya anak. Mana tuh dihantapkan ulah lo wae. Rese jasa. Obat BK, Dumolib, Yuriahid dan lain sebagainya. Wah, geus puguh ektasi nu keur merambah. Eta teh kapan pel-pel anjing gila. Anjing edan bere BK cager. Wari diinum ke si Udin. Aduh ala. Si Udin jadi ngagonggong. Setebareres jasa. Masya Allah, timimiti minuman anu legal, anu ilegal, jaka baga ilegal ya di Indonesia, tapi kan kenyataannya di Indomat, Ambalaya inuman terlarang. Kok cara ricing bae sih nungguan di masyarakat ketika masyarakat demo, kok jada diapilainkeun, iyalah negara nu lain. Ieu mah kerja ditekan karusakan Indonesia, teu make Al-Qur'an, kitu ieu mah caritana. Geus puguh obat-obatan moal eureun-eureun nya nu memproduksi ge bawa ku polisi asupkeun jeleumana ka penjara boh barangna bagi aya nu dijual nu dibeuleum mah tah mah petasan emang kumaha gitu diatupan ti ditu teh ka dieu teh dilindungi lamun teh dilindungi kumaha satu sisi nyana memberantas maling satu sisi nyana gembong maling satu sisi nyana memberantas soal narkoba satu sisi nyana gembong narkoba ieu Indonesia pertiwi tercinta dek datang ke mana? Ieu teu make Al-Qur'an maksudna mah keur nyaritakeun teu make Al-Qur'an kitu bae datang ka IRA ge presiden ganti gitu kitu bae sama teu make Al-Qur'anul Karim. Nah persilahan ini diaduk-aduk di dieu ku urang teh diacak-acak pindah ka ditu di ditu diacak-acak pindah dialokasikeun geus puguh di hotel mah geus puguh di Saritem mah geus puguh di Doli mah geus puguh di Jakarta mah nu Ambalaya apa teh nyahoeun atuh nyaho aya nu datang ka kula Waalaikumsalam neng di mana neng abdi di dinya cacakeun aya naon neng ieu pasaran rada kurang entek wae wah dipake heula bae kitu ge budak ge pasaran keke neng pasaran naon biasana mah cenah ai 2 poe mah sok aya bae ieu mah teu saminggu teu aya emang neng supir teh naon aduh Gusti Allah aduh Masya Allah tek bae hayang seurik diomek ya ku aing heulana diomek teh bangsa ditanya di mana mangkalna neng di nelayan neng urang mana dinya batur neng sabaraha nu urang dieuna aya 5 nu urang luarna mah seueur ayeuna sok datangna ka dinya saha bae neng aya wae ceuk maksudnya kalangan pedagang apa pejabat pedagang aya pejabat aya nah neng pejabatna bangsa kalangan mana lah tuh kita merahasia ente mah pada urangna bae neng atuh aing geser seueur bisa tapi gampang mah nanya nu kos kitu mah tuh eta bae pokona mah teu buka rahasia mulai bari cai sih aing nah terbuka lah nyana sok aya sih cara pejabat anu polisi aya we hiji 2 lolobana ya lolobana mah eta bae gitu oh atuh kabehan ieu mah kos kitu neng ieu mah kieu kunaon aja neng kelumpat ka dinya neng emang teh di Pademelan abdi kepungkur damel di pabrik maju di PHK ibu abdi teu damang perlu biaya ka rumah sakit anak keur wujudna sakola dulur-dulur terus teu araya jarauh ka di marana ieu kan tuntutan nya ka rumah sakit nya anak nya dahar sehari-hari geus kudu kumaha eueuh deui dagang di pabrik kos kitu teh kandas iwal ti abdi boga apem hiji-hijina je mantep ya mah ye tah eta kudu kumaha tah
tekan lainnya na bae meureun babaturannya dan lain sebagainya loba jasa. Iyalah Indonesia. Urang mun nyaritakeun kos kitu muringkak bulu. Tas muringkak bulu yang muringkak nu eta. Saya urang kita dibejakeun mat. Cak Allah bejakeun ka ahli Mekah ka kopar-kopar sebagai indar. Bejakeun ka mukminin sebagai zikro lil mukminin, litunziro indar bagi kafirin. Jang kafirin supaya nyana ngerayad hatena, jang mukminin supaya nyana kitu eling bejakeun. Wa kam min qaryatin ahlaknaha, ambalayah lain hiji lain dua loba kam nage kam khobariyah bimana taksir loba jasa. Hitungan zaman Kangjeng Nabi Isa, naik zaman Kangjeng Nabi Musa, Kangjeng Nabi Harun, naik dari zaman Kangjeng Nabi Ibrahim, naik dari Kangjeng Nabi Musa, naik dari berbagai nabi, Nabi Lut. Urang di teangan hampir nabi kabeh umatna disiksa sebab nabi nu baraheula mah kontan, nurut aman, teu nurut siksa, nu baheula makan gitu. Atuh Kangjeng Nabi Adam bae ge anakna Qabil jeung Habil geus langsung disiksa harita keneh. Di Kangjeng Nabi Adam, Kangjeng Nabi Idris, Kangjeng Nabi Nuh, Kangjeng Nabi terus ka dieuna tah disiksa. Negara nu disiksana aya keneh, Nailawa, Irak geus jelas. Yordania, Madian, terus kabelah itu perbatasan Yordan, Palestina, ieu di dieu laut mati Kangjeng Nabi Lut. Tuh di negara-negara kabeh urang mun nyaritakeun India, nyaritakeun kitu Pakistan, negara-negara tertua di dunia. Urang mun nyaritakeun Petra, eta geus saraya kabeh. Zaman kerajaan-kerajaan terus. Zaman Firaun Mesir urang nyaho. Tah etalah kejadian-kejadian negara nu disiksa ku Allah bejakeun Muhammad. Umatna jelemana disiksa nu disiksana pajaha bayatan teuing. Janganlah keres, nyawa-nyawa puarai kabeh. Aya anu goil berang supaya kanyawan. Mungkin isuk, mungkin tengah poe, mungkin sore. Tidak menutup kemungkinan umat anjeun ge Muhammad ketika teu nuturkeun ka anjeun, teu nuturkeun ka Al-Qur'anul Karim, waing disawakeun jeung umat teu baheula. Kanyahoan kejadian kasaksian ku urang tsunami, gempa, angin dan lain sebagainya. Na'udzubillah min dzalik wa min dzalik. Yu urang tuturkeun wahyu Allah Al-Qur'anul lain sakadar dibaca, ditalar, disampaikan, tapi diaplikasikeun ke kehidupan sapopoe. Nu mana anu haram cak Quran tinggalkeun, nu mana anu wajib cak Quran laksanakeun. Pakailah Al-Qur'anul sakadar bisa sakieu urang, bisa ka anak ketika urang asup ke ranah praktis di pemerintah jauh urang geus teu make kana Al-Qur'anul kan. Mantap ketika disiksa sing nemah loba nu dongeng. Ini sih merupakan siksa apa cobaannya hulu sia. Loba tanu datang ka kula pemerintah, Kiai, ieu disiksa teh ieu cobaan apa cobaan cenah apa siksaan hulu sia. Banyak pos gitu. Tidak dijawab kula aya deui nu nanya di kabupaten ge ieu sih cobaan apa hulu sia. Kan hulu sia kabeh. Satu buku sia teh make Quran. Itu geus siksa ku Allah. Heseun ngajawab di TV. Buku teh make Quran. Segala nyanyi sia geus datang ka mana make Quran. Atuh kitu berarti hese asal teu make Quran siksa berarti. Di, usaha blon. Pakai Al-Quran, Masya Allah. Tapi di tengah-tengah kejadian modal kitu urang ditembongkeun ku Gusti Allah. Ketika kejadian tsunami aya jelema nu ibadah bae ka Allah maca Quran teu nyahoeun tsunami nya mah padahal mah dilimpudan ku cai. Nyaho-nyaho geus reda cai tsunami. Maha suci Allah, maha kawasa Allah. Di tengah-tengah kejadian nyana teu karasana naon. Kos jelema anu di beus santri di Ciamis teu balik ka dieu ka Tangerang, kemudian naik bus
tukang nya bulan puasa baca tabarok bae bismillahirrahmanirrahim tabarakalladzi bi yadihil mulku wa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala terus kejadian lah di Limbangan teh pan belak mobil loncat atunya nama HS teh jero di jero mobil itu Kang HS nyawa di luhur sawah plak HS kele di luhur sawah ge nyawa geus serba jelema naon ya ini di mana sih kene ya ini mana nyuluh mobil kan Masya Allah saha nu ngaluarkeun di tukang kaca rapet ayo coba kaca rapet Masya Allah cek nya teh maha suci Allah sujud itu pan kitu ge sabesahan sok maca Quran sabeus nu sok inget baca Quran saha atuh dibeung lagi gelis bego teman kamu aduh sok baca Quran aja carang tah jelema anu khusuk ka Allah tetep aya disalamatkeun di saat mantak ieu di tengah-tengah negara demokrasi kerhiruk pikuk urusan politik ekonomi budaya jaloban jelema diangkat jadi wali ku Gusti Allah iya tuh biasa bae nyana mah jadi wali Allah malah jadi kutub di Indonesia gaya diangkat jadi kutub ku Gusti Allah biasa bae iya tuh biasa tuh urusan kos gitu mah ieu keur carita kadugalaan bangsa jeung negara di bawah pimpinan make hukum lain Al-Qur'an ieu engke disiksa ujung-ujungna mah kenyataan geus iya ulah nambah 2 kali lah kajeun atuh negara urang mah nu rapih bae supaya aya dina dongeng teh dina dongeng majalis aya jelema aya malaikat diinstruksikeun ku Gusti Allah aya malaikat nun Gusti siksa lemuran angga Gusti begitu malaikat Jibril deuk nyiksa Jibril teh bertugas setelah Kanjeng Nabi urang pupus Jibril teh lain haju istirahah lain loba tuh nanya Jibril kan pembawa wahyu bagi para rasul para nabi setelah Kanjeng Nabi urang kan Kanjeng Nabi terakhir ya kayak Jibril naon gawena kuari apa istirahat gana ayun-ayunan emang pejabat itu istirahat beneran atau ente panggil ku Gusti Allah Jibril laksanakan tugas-tugas naon ayeuna laksanakan abdi tugas abdi datangan ka ahli-ahli aing angkat si eta turunkan si eta oh mere ilham karomah terhadap para wali-wali Allah mere maunah terhadap para ulama-ulama sholihin mere nyiunah iya kaki Golkar mah tah jadi tugas terus kali bahkan aya nu ditembongkeun langsung malaikat Jibril ditembongkeun sosok manusia ngan teu meunang ngomong bahwanya Jibril jadi datang ke orang biasa kos ka Kanjeng Nabi biasa gitu sosok manusia ngan lamun dilenget-lenget pasti berbeda jauh ngan nyanana teu meunang nyebutkeun Jibril kasalian Nabi mah geus bae jadi berarti datangna ka hamba-hamba Allah dek mere ilham karomah maulah aya anu yakzotan jelemana dibere kerhudang bungkeut malaikat ngan teu meunang nyaritakeun kana Jibril nomor kadua keur nyaman sare diasupkeun ku malaikat Jibril ke jero hati sulusu begitu hudang aduh Innova di mana jurig sama tuh kos itu lain Jibril tadi inget ka Innova mah set asup hudang sare harampang awak beda perasaan neuleuh dunia hina dibandingkeun jeung kocomberan masih muliaan kocomberan hina etalah malaikat Jibril ngasupkeun ilham diberi kekuatan Nabi nah iya Jibril nun Gusti siksa lemuranu angga Gusti sedih datang malaikat Jibril kadinya begitu datang aya aki-aki nu keur salat tengah beuti Allahu akbar sami Allah teh jadi malaikat Jibril bebeja ka Gusti kunaon jadi siksa Gusti maha uninga ku abdi dibalikeun cara Kangjeng Nabi elut umatna ajo teu aya aki-aki kunaon
nyana hudang penting salat Allahu Akbar abdi teu wasa. Masa sih aya aki-aki ibadah ka Gusti eta masih kene aya nu ibadah ka Gusti deuk disiksa we. Oh aya kene aya Gusti Maha Uningan ulah ka disiksa aya aki-aki nu hudang teu penting mah ulah ka disiksa nuhun Gusti lantak loba di pondok aki-aki hudang teu penting kiih doang teu ngisang-ngisang acan teu mah sikaeun tah mah tuh aya penghormatan tah beda jeung anak jeung nungora mah wajar jagagah keneh nya mah tapi aki-aki mah pan geus lain deui alamna nya mah umur 90 tahun umur 100 tahun dahar geus teu ngeunah nginum geus teu ngeunah mata geus lain deui deudeulan tapi masih keneh manteng ka Gusti Allah penghormatan anu luar biasa cek malaikat Jibril satungtung aki-aki eta mah aya mah Gusti kadana nu zina nu mabok nu nanaon antep geunalan ieu mah aki-aki tah menghormati alas matak beusi aya di lembur aki-aki ieu bere duit pan dia enak nih pengaman negara. Masya Allah karim pohara eta keur carita unggulna seorang aki-aki bisa jadi nahanan siksa. Masya Allah alhamdulillahirabbil tinggal urang bae di imah urang bapak kolot aing aki-aki coba kemana arahna ieu apa nu dihormat ku malaikat Jibril apa nu digantung ku aing ya aki-aki asana gantungin aing boy fama kana da'wahum iljahum basuna illa qalu inna kunna zalimin. Wallahu a'lamu bimaradi pamakana dawahum maka teu ayalah pengakuan para kufar kaum nu disarariksa teh omonganana ijahum waktu datang ka maranehanana basuna siksa kaulan wagung illa angqalu kecuali manehanana ngomong-ngomongna inna kunna zalimin sayana kami kabehan teh zalimina eta nu zalim kabeh ngaku sakumaha nu tadi ketika nyarita galunggung baheula mah nu ngomong ketika kejadian gunung galunggung bitu ngaromong emang negara kami mah daerah zalim ketika Aceh disiksa nu ngomong pan baheulana ketika kadieuna urang menelusuri ahli Allah menelusuri aya naon sehingga Allah ngasunamikeun teu sambarangan ketika urang detil anu nyaho horenganan pengakuan urang Aceh nage inna kunna zalimin di kami teh loba ganja lain sakadar dijual tapi kami mengkonsumsi sehari-hari sayuran teh dan lain sebagainya make ganja paingan pengakuan ketika padang disiksa ku Gusti Allah ahli Allah teh nelusuri ke aya naon didinya teh aya naon ketika nelusuri horenganan ngaku urang padang teh hiji ketika mayar hutang teu pernah daek mayar kadua kreditan ala anu riba dobar katiluna ketika padunya nama embung eleh didukung ku urang Batak ngaku nyana iyalah kesalahan kami nyana ngomong illa angqalu inna kunna zalimin ketika Yogyakarta kamari digempakeun kabeh ngomentar nu kieu urang menjajaki coba ka ahli Allah ternyata sababaraha kiai ngomong dulu Yogyakarta itu adalah daerah istimewa Yogyakarta dan daerah pelajar dulu Yogyakarta daerah istimewa pelajar untuk di Jawa Tengah adalah Yogyakarta untuk di Bandung Tasikmalaya Parahyangan eta adalah negara pelajar ngarana tetapi kali ini mas sekarang ini macak urang Jogja di Jogja udah sulit luar biasa janganpun mahasiswa SMP SMA udah pada zina ketika dideteksi oleh dokter hanya 30% lah yang masih utuh keperawanan 70% berarti sudah lenyap dimakan juri nego baca
Pemabokan sudah banyak di Yogyakarta, udah jelas perzinahan mah dari kalangan mahasiswa mahasiswi. Lain mahasiswa masih dosen nage. Eta pengakuan dari orang Jogja nu aslinya na neueuh ke arah eta. Geus puguh mabok di Yogyakarta ambalaya, geus puguh zina, maling kitu keneh. Ketika digempakan ku Gusti Allah, nyanangan sakadar ngomongna hanya sebuah pengakuan, inna kunna zalimin. Hartina mah baheula umat-umat Kangjeng Nabi Lut, Kangjeng Nabi Nuh, Kangjeng Nabi Ibrahim dan umat-umat nu lain ketika disiksa ku Gusti Allah teh tersisa jelema-jelema nu harirupna. Tanya pamakana dawahum, maka teh aya omonganana izahum basuna ketika datang siksa ilaan qalu, kecuali ngomonganana inna kunna zalimin. Nyana lagi ngomong pantas disiksa ku Gusti Allah kabab kami kaum anu zalim, pantas disiksa ku Gusti Allah sebab kami kaum anu brutal, pantas ku Gusti Allah disiksa sebab kami maka ngaku nyana. Nah ieu ge di umat Kangjeng Nabi urang, umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika disiksa timbul pengakuan deui, kecuali hanya ucapan pengakuan illa an qalu inna kunna zalimin. Kuari mah teu ngaku, kuari mah ketika disiksa timbul pengakuan zalimna anu luar biasa. Kamari ieu mah kapan ibu atut jeung wawan ge boro-boro ngaku, tapi ketika diasupkeun ka penjara kuari mah geus ngararaku nya ngomong nage ke keluarga anak, jangan seperti ibu ya anak ya. Eta kan sebuah pengakuan ngaranna. Udah jangan. Itu ibu bagaimana anak bawa-bawa ibu kiai-kiai yang udah jangan ikutin kiai-kiai begitu ya. Enggak sehat. Ada berapa tuh di Tangerang? Enggak usah diceritain ya. Yang suka ngaji ke Cilongok juga ada itu. Sebuah pengakuan udah ya nak jangan seperti ibu. Wawan ge ngomong ke anaknya jangan seperti bapak ya, udah sampai di bapak saja ya. Eta sebuah pengakuan. Emang kenapa pak? Udah anak yang bener aja, sekolahnya yang bener, yang jujur, yang lurus ya, jangan ikutin jejak bapak ya. Udah bapak sama bapak ngomong ya katanya. Eta sebuah pengakuan ngaranna sarwajeng inna kunna zalimin. Kos jelema anu nyandung jelema anu jandung bae kuarikan datang anu kolot di kolot teh acan ganti baju doang kanu ngora deui 3 4 jana kuari gering dianterkeun kana anu kolot atuh anu kolot teh naon bangke dibawa ka dieu teu hayang aing kamari aing hayang ge merebutkeun sia ai kuari emang guna urusan itu teu hayang mandian ngusapan aya teh teu hudang jangaon. Oh diabet hayang aing gos kitu mah emang mending sorangan bae ka mana ge tuh harepan cek teh ngeukepan naon aing nyana ngomong ke anakna ulah kos bapaknya geus datang ka bapak kunaon yang bapak geus lah ulah sok nyandung hiji bae bapak hese balik. Kadang-kadang bapak ge puyeng malam ieu hes di mana ya abah kaditusiun tungtung mah hes di sisi kamling bapak cek bapak cek batur bapak teh boga mobil boga gedong mewah padahal loba mah hes mah tadi di jatah jeung budak main gapleh emang kunaon ge puyeng aing ai kana kolot be asa dek di BAP we sakumaha dek ke polsek aing pahara jasa asal manggil nu kolot be mun nikak bulu dianggap kuntilanak berarti teh nu kolot ai ba ini ada setan anak ulahnya kababaturan ge ngana setan kababaturan ulah sok nyandung lah datang ka aing engko puyang henteu ieu mah coba suka lain ulah aing sakinahkeun bae rumah tangga sih henteu yang mendek aing dek onang ayu jeung aing ya warna pokos gitu mah aing sia maksa bae ayu ngan jalankeun gai ya geus pokoknya bakal beak motor sia mobil sia dijamin beak bae asal nyandung we kos gitu geus ka kos gitu ieu lah jak kolot ge harta mata talang raga jadi pinter sih eta. Nah geus saya boga dalil mah tuh ayu jeung aing ieu aing ge jangan dek nambah deui karak 3 ya oke geus pilih Karawang Subang kira-kira ya dek mamana ge geus pokona mah geus kos kitu bae ieu tetep nyana ka babaturan ulah emang kunaon acak-acakan sia kajian kumaha tah eta teh pengakuan sebuah pengakuan inna kunna
Okos jelema anu kamari ambalaya nyana jeung pemerintah segala kampanye segala hari pengajian tutup santri eueuh nyana kuari kembali di ka Gusti Allah rimbasa ngomongnya sulah sok iluneun jeung nu kos kitu emang kuna lah sugih henteu ya kitu cakacakan pokoknya sejenak tong kos itu teridoeun meureun Allah ulah geus ceng ngaji nu bener geus nya henteu ieu mah subhanallah jalan ulah sok nyarikeun jalan-jalan saksargana nanya ke ulah geus saya bae ngaji ame jurumia sorogan sing bener ulah geus Abah Haji di kos kieu ye tah eta teh sebuah pengakuan inna kunna zalimin tah nu acak-acakan make ge ngaku ieu kabeh ge ngaku anu nyandung hese balik ngaku anu acak-acakan digawe bae ngaku jare ge sarua bae aya nu datang ka ieu datang ke kiai eno jeung udah kakarang ditanya geus hahu aya naon lah sia aya naon aduh udah kumaha ye atuh deuk ceurik badi mah ke beres ceurik ka dieu aing ulah embung ngeuleuh ceurik atuh gaon sugan teh mah sia moal ka dieu moal duit moal naon moal ceurik puyeng aing anak aing ceurik bae ye gade ge sia deui enak aduh jeneng ieu kumaha tobatna oh bab tobat teh berarti naon sia ya naon dongengnya inna kunna zalimin asal geus acak-acakan tersiksa moal jauh Al-Qur'an ngajelaskeun ilja'ahum ba'suna illa an qalu inna kunna ketika datang siksa ti Gusti Allah nu nyandung hese balik inna kunna zalimin ketika jana terus bae riba oh ti dieu tuh hartana kuari dok bet disita inna kunna kamari kerja di pejabat anu tekan wow imah dage miliaran triliunan begitu geus garingkuk mah inna kunna zalimin eta kiai anu tang komari keur zaman anu kagol karena luar biasa anu tinggalkeun ku masyarakat tinggalkeun ku santrina kuari hese hayang nyampikeun rukun wudu bae ge suuzon bae ka kiai nu sejen tersiksa nyana inna kunna tengetkeun ayat ieu Gusti ieu ieu tengetkeun ieu teu pod tengetkeun ieu aing resep jasa ayat ieu aduh masyaallah amis perasaan ieu ayat aduh lain gayana we kakabehan urang kabehan sing hade ya nah ieu mah keur carita bu urang menceritakeun Al-Qur'an mah geus indah jasa sebab iman urang ka Al-Qur'anul Karim jeung moal langsung geus Al-Qur'an mah terus makin jero makin indah makin jero makin indah makin jero makin indah waktu malaya tungtungna sebab ieu mah kalam qadim urang mah sakege geus alhamdulillahirabbil geus ditutup ngajina isuk minggu isuk mah teu kudu mawa kitab urang nyaritakeun bab-bagan puasa wallahu a'lam